Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumi wa barakati wa syafaati wa karamati wa maunati wa asrari fid darain. Amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Pibayani man tetep ieu pasal dina mertelakeun perkara. Pibayani man tetep ieu pasal dina mertelakeun perkara yahrumu haram. Yahrumu haram naon isti'maluhu makena itu ma. Naon isti'maluhu makena itu ma minal awani tina pirang-pirang wawadahan. Minal awani bade litabyin mangga nyatana pirang-pirang wawadahan. Wama jeung perkara ya juju menang itu ma. Pasal ini akan menjelaskan tentang wadah. Wadah itu wadah yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai, yang haram dipakainya dan yang boleh dipakainya menurut agama. Wabada'a jeung ngawitan ki musannif. Wabada'a jeung ngawitan ki musannif bil awali kalawan anu kahiji naon teh ma yahrumu. Bil awali kalau nu kahiji nyaeta ma yahrumu nu haram dipake. Faqala maka nyarios musannif ngadawuh musannif wala yajuju kana lapad wala yajuju. Logatna wala yajuju jeung teu meunang. Wala yajuju jeung teu meunang fi ghairi daruratin dina salianti madarat. Fi ghairi daruratin dina salianti kaayaan madarat terdesak. Lidrojulin pikeun hiji lalaki. Lidrojulin pikeun hiji lalaki awi imraatin atawa awewe. Naon istimalu syai'in make hiji perkara. Naon istimalu syai'in make hiji perkara min awani zahabi nu tetep sae tina pirang-pirang wadah tina emas. Min awani zahabi nu tetep sae tina pirang-pirang wawadahan tina emas. Wal fiddati jeung tina perak. Lafi aklin wala fi syurbin. La fi uklin wala fi surbin. La henteu fi uklin dina dahar wala fi surbin jeung henteu dina nginum. Wala teu meunang teh fi uklin dina dipake dahar wala jeung teu meunang teh fi surbin dina dipake nginum wala goirihima jeung teu meunangna oge goirihima wala goirihima jeung dina salianti uklin jeung surbin. Rek dipake dahar, rek dipake nginum, rek dipake wadah cai ngopi naon wae eta wadah tina emas atawa napi tina perak mah jangan dipake. Baik lelaki ataupun perempuan jangan menggunakan makan atau minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Haram hukumna. Wa kama yarumu jeung barina tetep sapertoskeun yen haram. Naon istimalu make perkara. Naon istimalu makena perkara dukiro dicaritakeun itu mah haram dipake, yahrumu haram oge. Yahrumu haram. Naon ittikhaduhu nyimpenna itu mah. Naon ittikhaduhu nyimpenna itu mah min ghairi istimalin barina henteu dipake. Min ghairi istimalin barina teu dipake pilasoi cekaul tersoheh. Menurut kaul asah, urang ayeuna gaduh wawadahan tina emas perak oge ek teu dipake oge itu tetep haram. Wa yahrumu jeung haram aedon deui. Naon alina wadah al-matliyi anu disipuh itu ina. Al-matliyu anu disipuh itu ina. Bidahabin ku sipuhan emas. Bidahabin ku sipuhan emas au pidotin atawa perak. Disipuh dilepuhkeun tina emas bahan emas perak. Inha sola lamun hasil. Minat tilai tina sipuhanana. Inna sholamun hasil minatilai tina sipuhanana naon sayun hiji perkara. Ba'amel ditarik itu na tutupan. Min naon sayun hiji perkara biarodihi ku ngasongkeunana itu se. Biarodihi ku ngasongkeunana itu se. Atawa bi'irdihi ku ngasongkeunana itu se ala nari kana seuneu.
Waya juju jeung menang. Naon istimalu ina igoirihima. Make kana wadah tina salianti dahab jeung fiddah. Naon istimalu ina igoirihima. Make kana wadah salianti dahab jeung fiddah. Aya goiri dahabi tegas nama salianti emas wal fiddati jeung perak. Tos asa kitu. Minal awani tina pirang-pirang wadah. Minal awani tina pirang-pirang wadah an nafisati anu alus. Anu napisati anu alus kaina iyakutin ari contona eta tetep sapertoskeun wadah tina batu berlian kaina iyakutin ari contona eta tetep sapertoskeun wadah tina batu berlian waya rumu jeung haram naon al inau wadah al mudabbabu anu ditambal itu ina waya rumu jeung haram naon al inau wadah al mudabbabu anu ditambal itu ina bidobatin ku tambalan bidobati fiddatin ku tambalan tina perak bidobati fiddatin ku tambalan tina perak kabirotin anu loba itu dobah kabirotin anu loba itu dobati fiddah urpan cek adat lijinatin karena papaes haram oge urang gaduh wadah meskipun tina plastik atau tina seng tina besi tapi dibolong eta wadah teh ditamal ku perak bari gede namalna teh gambaran ieu wadah tadi tamalna teh badag cek adat cek kumaha lamun satitik mah emas perak na satitik namalna ku emas perak naon eta mah henteu disebutkeun gede cek adat tapi gede cek adatnya cek lamun cek urang sadayana dia anggap misalkan gede teh sakieu misalkan berarti haram nambal nganggo emasna sakieu gitu. Nganggo perakna sakitu. Untuk hiasannya dianggo untuk hiasan. Paing kanat maka lamun bukti itu dobbati fiddah. Paing kanat maka lamun bukti itu dobbati fiddah kabirotan eta anu gede. Anu loba lihajatin karena pangabutuh. Lihajatin karena pangabutuh jaja maka menang itu ina. Jaja maka menang itu ina ma'al karohati sartana makruh. Lamun kira-kira kulantaran kapalang beunghar, eueuh deui we pokona mah. Eueuh deui parantina mah liwati ku perak. Geus teu bogana naon deui kecuali perak jeung emas. Nah, maka eta mah ari aya pangabutuh mah teu naon ngan makruh tetep. Au sogirotin, au sogirotan atawa eta nu leutik. Tamalna leutik ayeuna mah. Urpan cek adat lijinatin karena papaes kurihat maka dimakruhkeun itu dobbati fiddah kurihat maka dimakruhkeun itu dobbati fiddah ai saeutik mah namalna jang hiasan itu juga makruh hukumna teu sampai haram kumaha lamun butuh eueuh deui tamaleunana iwati kudu ku emas atau ku perak tapi saeutik namalna awali hajatin atawa karena pangabutuh awli hajatin atau karena pangabutuh pala tukrahu maka teu dimakruhkeun itu dobbati fiddah pala tukrahu maka teu dimakruhkeun itu dobbati fiddah amma dobbatu dahabi anapun ari tamalan tina emas amma dobbatu dahabi anapun ari tambalan tina emas Patarumu maka eta haram itu dobbatu dahab mutlakon barina mutlak budrakon barina mutlak ari namal tina emas marek gede rek leutik rek dipake hiasan atau dipake pangabutuh tetep itu haram lamun tamalana tina emas lamun tina perak mamun saeutik makruh lamun loba haram lamun tamalana tina emas mah haram mutlak mau banyak mau sedikit tambalan wadah dari emas itu haram mutlakon kalau barina mutlak rek saeutik rek loba maksudna rek karena hajat rek karena papaes kama barina tetep sapertoskeun kawal sohaha nyohehkeun kana itu mah sa'an Nawawi Imam Nawawi paslun ari eta hiji pasal pistimali alat siwaki nu tetep ieu pasal dina martelakeun ngagunakeun alat nyiwak nu tetep ieu pasal dina martelakeun menggunakan alat
siwak ari alat nyiwak teh naon sikat gigi lamun ayeuna mah baheula mah kayu arok. Zaman dulu itu tidak ada sikat gigi. Zaman Rasul itu memakai kayu disebutna kayu arok. Nyiwak teh mata kieu. Wawa jeung ari itu istimalu alat siwak memakai alat nyusur nya muncul bahasa kolot menyusur. Wawa jeung ari itu istimalu alat siwak memakai alat nyusur ngagosok gigi ataupun nyiwak min sunanil wudu'i eta tetep tina sapalina pirang-pirang kasunahan wudu. Min sunanil wudu'i eta tetep tina sapalina pirang-pirang kasunahan wudu. Bersiwak nyikat gigi eta teh kasunahan wudu. Wayut laku jeung dimutlakeun. Naon asiwaku siwak aidon deui. Alama kana perkara yustaku dipake yastaku maklum yastaku nyusur jalma. Yastaku nyusur jalma tanapi nyikat jalma. Bihi ku itu ma min arokin nyatana kai arok min arokin nyatana kai arok wanawi jeung saumpamana itu arok. Cara wanawi teh saumpama kai arok naon zaman ayeuna sikat gigi Pepsodent naon lah sikat gigi merekna tah. Nah itu ge termasuk sama. Wasiwaku jeung ari siwak nyiwak wasiwaku jeung ari siwak mustahabun eta nu disunatkeun. Mustahabun eta nu disunatkeun itu siwak fi kulli halin dina saban-saban tingkah. Ketika keadaan apapun dalam keadaan apapun siwak itu disunahkan fi kulli halin dina saban-saban tingkah. Wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun itu siwak. Wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun itu siwak tanjihan kalawan makruh tanjih. Makruh tanjih teh lalawanan makruh tahrim. Aya makruh teh kabagi dua, aya makruh tahrim nu mendekati haram. Makruhna aya makruh tanjih nu bersih, hartosna makruhna jauh tina paharaman. Jauh tina hukum haram. Makruhna saeutik lah gitu. Illa ba'da jawali. Nah, makruh memakai siwak itu illa ba'da jawali. Anging dina sabada lingsirna panon poe. Illa ba'da jawali anging dina sabada lingsirna panon poe. Lingsirna panon poe iraha jam 12 berang alias lohor. Lisoimi pikeun jaman puasa. Lisoimi pikeun jaman puasa. Jadi, orang yang berpuasa, sekarang kita semua lagi berpuasa, nanti kalau menyikat gigi setelah melewati jam 12 siang alias tos lohor mentas lohor kaditu itu dimakruhkan. Jadi tos lohor kaditu mah urang teh keur puasa mah nging nyikat wah hukumna naon makruh. Adapun ti jam 12 ka dieu itu teu naon nya. Matak alusna mah neme sateu acan subuh urang tos nyikat nya. Adapun kakantun teu naon ayeuna oge. Naon nu penting ulah sampaikan ke hukum makruh. Ira hukum makruhna nyikat ka jalma nu puasa nyata satos lohor kaditu. Nging eta mah lamun ibak oge teu kenging nyikat. Ibakna satos lohor kaditu mah. Pardon puasa namanya, pardon barina pardu, pardon aya pardan. Pardon barina puasa pardu awan naplan atau puasa sunat. Watajulu jeung leungit. Watajulu jeung leungit. Naon al karohatu kamakruhan. Naon al karohatu kamakruhan hukum makruh biguru bisyamsi kusabab surupna panon poe. Biguru bisyamsi kusabab surupna panon poe. Terbenamnya matahari. Jadi lamun matahari sudah terbenam yaitu maghrib itu sudah hilang kemakruhan, artinya boleh menyikat gigi. Kalau sudah maghrib silakan untuk menyikat gigi gitu. Wataro jeung geus milih saha Nawawi Imam Nawawi. Wataro jeung geus milih saha Nawawi Imam Nawawi. Adamal karohati kana henteu makruh. Adamal karohati kana henteu makruh. Mutlakon barina mutlakan Imam Nawawi masuk beda. Cek Imam Nawawi mah rek iraha wae oge henteu makruh. Wa huwa jeung ari itu siwak. Aya siwaku tegas nama siwak. Di salah sati mawadhi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Di salah satu mawadhi'a dina tilu pirang-pirang tempat asyaddu eta nu leuwih banget. Asyaddu eta nu leuwih kacida leuwih banget naonana istihbaban disunatkeunana. Naonana istihbaban disunatkeunana min ghairi hatibatan salianti salah sati mawadhi. Min ghairi hatibatan salah sati mawadhi. Bersiwak nyikat gigi
itu dianjurkan banget gitunya Mbak. Ini bersiwak nyikat gigi itu dianjurkan pisan, dianjurkan sekali di dalam 3 tempat. Mana wae 3 tempat anu dianjurkan pisan nyikat gigi teh. Ahaduha ari nu kahijina tina itu salah satu mawadhi. Ahadu ari salah ainu kahijina tina itu salah satu mawadhi ing data goyuril pami. Nah, eta dina nalikana barobahna cangkem. Ingda tagoyuril pami eta dina nalikana barobahna cangkem. Lamun kira-kira sungut geus bau, lamun kira-kira ayeuna naon ayeuna mulut kita sudah mambu, nah, maka itu silakan untuk disunatkan banget untuk menyikat gigi karena akan memberikan efek samping yang luar biasa kepada teman-teman sekitarnya gitu. Min ajmin ya. Min ajmin tina azam tina repeh kila diucapkan wa ari itu azmin teh sukutun eta cicing tawilun anu panjang sukutun eta cicing tawilun anu panjang tina kulantaran balem wae pas calangap wah bau. Nah itu sunat nyikat gigi banget sunat. Wakila jeung diucapkan naon tarkul akli eta ninggalkeun tuang barang tuang naon tarkul akli ninggalkeun barang tuang urang kan teu barang tuang teu naon lami itu kan sok sungut bau sunat itu menyikat gigi. Wa inama qala jeung pastina wungkul ngadawuh musannif wa inama qala jeung pastina wungkul ngadawuh musannif wa ghairihi kana lapad wa ghairihi wa ghairi kana lapad wa ghairihi logatna wa ghairihi jeung salianti itu azmin wa ghairihi jeung salianti itu azmin rujukeun ka aya azmin sebelumna lias mula karena supaya yen mencakup itu ghairuhu lias murah karena supaya ingin mencakup itu ghairuhu tagoyurul pami kana robahna cangkem tagoyurul pami kana robahna cangkem bigoi ajmin kusalianti cicing atana pirepeh nulila teh tadi ka akli dirihin. Nah cara naon seperti pokoknya mah setiap mulut kita bau itu sunat menyikat gigi. Contoh naon ka akli dirihin karihin ka akli dirihin ari contohna eta tetep sapertoskeun nuang anu ngagaduhan seungit nuang benda anu ngagaduhan ambe karihin anu bau karihin anu ngewa itu rihin karihin anu ngewa itu rihin ambe anu bau anu ngewa cara naon ngadahar naon min saumin nyatana bawang bodas cara urang tas ngadahar bawang bodas itu sunat nyikat gigi sabab bakal bau ka batur. Wabasolin jeung bawang beureum wabasolin jeung bawang beureum wabasolin jeung bawang beureum wa ghairihi ma jeung salianti saum jeung basol cara tas ngadahar peuteui ngadahar jengkol itu sunat pisan urang nyikat waos. Kadua sunat pisan teh wasani jeung ari nu kadua ingdal kiami eta tetep dina nalikana gugah hudang bangun aya istiqodi tegas nama nyaring gugah nyaring mina naumi tina kulem tos gugah bobo tah tadi gugah bobo setiap tos gugah bobo itu teh nyikat tos ulah waka langsung ayeuna ngopi jika telah waos. Wasalisu jeung ari nu katiluna ingdal kiami eta tetep dina nalikana ngadeg bade ngalaksanakeun ila sholati ngadegkeun ila sholati kana salat samemeh salat ketika nangtung urang terek tos komat rek ngalaksanakeun salat sunat naon heula nyiwak pardon barina pardu salatna awan naflan atawa salat sunat kitu nya. Nah dina patul muin mah dijelaskeun pami urang misalkeun teu gaduh siwak dina pesak ketika rek salat tiasa ku tungtung sorban atanapi ku tungtung baju. Tah kutung baju kieu nya sunat kitu ngala ameh meunang kasunahan we ti Rasul. Wa yutakadu jeung di kiat ditaukidan dikuatkeun wa yutakadu jeung dikeukeухkeun dikuatkeun aedon deui fi ghairi salasati dina salianti anu tilu fi ghairi salasati dina salianti anu tilu al madkurati anu dicaritakeun itu salasah
mimma tina perkara wa ari itu ma madkurun eta anu dicaritakeun wa ari ma madkurun eta anu dicaritakeun fil mutawalati dina kitab anu dipanjangkeun pembahasanna fil mutawalati dina kitab anu dipanjangkeun pembahasanna qiraatil Qur'ani ari contona eta tetep sapertoskeun maca Quran, arek maca Quran sunat bersiwak. Kieu heula nya sampai maca Quran teh aku tungtung sorban atuh. Atanapi ku tungtung acuk. Teu gaduh siwak mah. Waspiroril asnani jeung korengna pirang-pirang waos. Waspiroril asnani jeung korengna pirang-pirang waos. Amel ketika ngaca lah ning koneng waos teh sunat langsung buru-buru ka WC nyikat. Wayusanu jeung disunatkeun naon ayan wiyayen nganiatan jalma naon ayan wiyayen nganiatan jalma wayusanu disunatkeun naon ayan wiyayen nganiatan jalma bisiwaki kana siwak asunata kana sunat. Jadi niat dina hate teh niat abdi ngalaksanakeun sunnah siwak, niat abdi ngalaksanakeun nyiwak, niat abdi nyikat waos sunat karena Allah taala. Kade ieu teh nya jarang diniatan, lamun teu diniatan mah tuh moal meunang ganjaran. Urang niatan nyiwak teh kitu nya naon niatan sunnah karena Allah Ta'ala nuturkeun pada melan Rasul. Wa yastaka jeung yen nyiwak jalma biaminihi wa yastaka jeung nyiwak jalma biaminihi ku leungeun katuhuna jalma biaminihi ku leungeun katuhuna jalma bersiwak juga bersiwak teh kudu ku leungeun katuh nyikat waos ulah ku leungeun kenca kudu katuh. Wa yabda'u jeung ngawitan jalma. Nah, ieu cara-cara nyikat gigi yang baik dan benar adalah tipsnya. Silakan buat tutorial YouTube. Wa yabda'u jeung ngawitan jalma bil janibi ku belah gigir, bil janibi ku belah gigir al aimani anu beh katuhu. Al aimani nu belah katuhu min pamitina cangkemna jalma. Min pamitina cangkemna jalma. Tuh yang pertama-tama, langkah pertama cara-cara nyikat gigi teh memulai dari waos atanapi gigi yang sebelah kanan. Tadi dia berarti sikatna teh di kanan heula. Salajengna tips kedua, wa ayyumirro jeung yen ngaliwatkeun jalma. Wa ayyumirro jeung yen ngaliwatkeun si jalma kana itu siwak ala sakbi halqihi. Wa ayyumirro jeung yen ngaliwatkeun jalma kana itu siwak ala sakbi halqihi kana lalangit lak-lakanana jalma. Ala sakbi halqihi kana lalangit lak-lakanana jalma. Nah, saatosna ayeuna ti dieu nya nyikat waos teh ti katuhu terus ka tengah ka kiri lak-lakan ge kudu disikat. Imroron kalawan ngabulak-balik latipan anu lembut. Latif teh naon kamari ge wengi ge lembut teh imroron kalawan ngabulak balik latipan anu lembut alon-alon aja ulah gasruk wala karosiyi adrosihi wala karosiyi adrosihi jeung kana pinggir-pinggir gugusina jalma wala karosiyi adrosihi jeung kana pinggir-pinggir gugusina jalma gugusina ge sami sisina wah sing komplit sadaya waos gugusina langit-langitna sing sikat gitu. Itu silakan dibuat tutorialnya cara-cara nyikat. Salajengna paslun ari eta hiji ari ieu eta hiji pasal. Fi furudil wudu'i nu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang parduna wudu. Selanjutnya setelah membahas tentang benda yang tentang air, benda najis, tentang naon ayeuna wadah bisa dipakai suci, terus tentang nyikat gigi siwak. Ayeuna ngabahas langsung wudu na. Pardu-pardu wudu naon wae nu kudu dilaksanakeun dina wudu teh. Wahwa keheula urang jelaskeun heula apa itu wudu. Wahwa jeung ari itu wudu bidomil wawi kalawan didomahkeun wauna dibaca wudu. Fil ashari cek kawal masyhur, cek kawal nu populer. Fil ashari cek kawal anu terkenal.
Ismun eta hiji ngaran. Ismun eta hiji ngaran lil pali pikeun pagawean. Lil pali pikeun pagawean. Wudu teh kata kerja ngaran pagawean. Urang wudu kan pagawean wudu. Wahwa jeung ari itu ismun lil pali, wahwa jeung ari itu ismun lil pali al muradu eta nu dimaksud huna dina ieu pasal. Al muradu eta nu dimaksud huna dina ieu pasal. Jadi maksud di dieu teh wudu teh nya pagawean. Wa bi patil wawi jeung kalawan dipatahkeun wauna. Sok patahkeun wauna dibaca wadu. Naon tah lamun dipatahkeun wauna lamun dibaca wadu, beda jeung wudu tadi. Wudu mah pagaweanana, lamun wadu mah ismun eta ngaran. Ismun eta ngaran lima pikeun perkara. Benda lima pikeun benda ya tawaddu wudu jalma. Ya tawaddu wudu jalma bihi ku itu ma. Naon? Cai itu lima pikeun cai benda tadi teh dalam kurung cai ya tawaddu wudu si jalma bihi ku itu ma. Jadi lamun dipatahkeun wau nama dibaca wadu itu adalah airna nu dipake wuduna. Jadi aya wudu aya naon? Wadu. Naon perbedaan wudu jeung wadu? Lamun wudu mah pagawean, nana wuduna lamun wadu mah caina gitu. Wayastamilu jeung mencakup. Wayastamilu jeung mencakup naon al awalu nu kahiji. Naon nu kahiji teh? Wudu. Didomahkeun wauna. Ala purudin kana pirang-pirang kaparduan wa sunanin jeung pirang-pirang kasunahan. Aya pardu wudu, aya sunah wudu. Dina wudu aya parduna nu wajib dilaksanakeun, aya kasunahanana. Wadakaro jeung nyaritakeun saha musannif ki musannif. Al purudo kana pirang-pirang pardu. Fi qauli dina ucapan musannif dawan musannif wa purudul wudu'i sittatu asya tegasna lapad wa purudul wudu'i sittatu asya. Logatna wa purudul wudu'i jeung ari pirang-pirang parduna wudu. Sittatu asya eta aya genep pirang-pirang perkara. Parduna wudu teh aya genep. Fardu wudu itu ada 6. Ahaduha, ari nu kahijina tina itu sittatu asya. Adu ari nu kahijina tina sittatu asya niat eta kahiji niat. Yang pertama adalah niat. Naon ari niat? Wa haqiqatuha jeung ari hakikatna niat. Substansinya niat. Hakikatnya naon? Substansi. Wa haqiqatuha jeung ari hakikatna niat syar'an ceuk agama. Niat menurut agama adalah qasdus syai'i eta ngamaksud hiji perkara. Niat teh nyaeta ngamaksud hiji perkara. Dina hate urang ngamaksud rek wudu itu niat. Qasdus syai'i ngamaksud eta ngamaksud hiji perkara. Muktaronan barina anu dibarengan. Muktaronan barina anu dibarengan bipilihi kumigawena itu syai. Muktaronan barina anu dibarengan bipilihi kumigawena itu syai. Niat teh ngamaksud ngalakukeun perkara bari prak migawena, parak wuduna. Niat bade ngawas tapi dikobong itu belum dikatakan niat, tapi niat bade ngawas berarti prak bari ngawas. Nah, pain taroho maka lamun panderi jalma, pain taroho maka lamun panderi jalma, tinggaleun si jalma teh panderi anhu tinggal tina itu. Se anhu tinggal tina se. Sumia maka dingaranan itu qasdu. Sumia maka dingaranan itu qasdu ajman ku ngaran azm. Ngajam tehnya. Jadi aya ngajam aya niat. Lamun panderi si jalma tina migawena contona abi erek ngaos tapi kalah molor dikobong. Eta mah kur ngajam. Tapi niat ngaos, niat teh bari ngaosna. Abi ek wudu, bari henteu wuduna teh acan. Eta mah ngajam. Ek salat engke ngajam eta mata tapi lamun Allah niat abi salat nah itu baru niat. Jadi aya ngajam aya nih niat. Ngajam isuk mah itu ngajam isuk mah bade A B C D. Prak we enjing teh leres ngalakukeun A B C D. Niat tina teh ta niat. Nu kamari nya eta ngajam. Wa takunu jeung bukti naon an niatu niat. Ingda gosli awwali juz'in et ingda gosli kade ieu mah gosli ginna dipatahkeun. Sabab ngumbah manana lamun gina didomahkeun gus eta mah adus. Ieu mah dipatahkeun. Matak cirian bisi salah maca. Ingda gosli awali juz'in eta tetep dina nalika ngumbah mimiti tina sajuj. Ingda gosli awali juz'in
eta tetep dina nalika ngumbah mimiti juj minal wajhi nu tetep tina rarai, minal wajhi nu tetep juj tina rarai. Nah pas niatnya pas ngeclakna cai kana rarai itu didinya tempatna niat. Aya muktaronatan tegas nama eta anu dibarengkeun, aya muktaronatan tegas nama eta anu dibarengkeun bidalikal juz'i kalawan eta bagian, bidalikal juz'i kalawan eta bagian, la bijamihi teu kalawan sakabehna wajah, la bijamihi teu kalawan sakabehna wajhi, teu kudu pas sakabehna paya antel kana tarang contohna cai itu niat itu sudah sah. Wala bima jeung teu kalawan perkara, wala bima jeung teu kalawan perkara qoblahu tetep ma samemeh wajah, qoblahu tetep ma samemeh wajah, ulah samemeh ngumah wajah niat teh teu sah atuh niatna. Wala bima jeung teu kalawan perkara, wala bima jeung teu kalawan perkara ba'dahu tetep ma sabada wajah, ba'dahu tetep ma sabada wajah jeung ulah ayeuna pas ngumah leungeun niat teh teu sah. Payanwi maka nganiatan saha al mutawaddi'u jalmi anu wudu, payanwi maka nganiatan saha al mutawaddi'u jalmi anu wudu ingda goslima dina nalikana ngumbah perkara, ingda goslima dina nalikana ngumbah perkara dukiro dicaritakeun itu mak, dukiro dicaritakeun itu mak. Tah pas ngumah wajah teh niat teh kumaha niatna, rob hadasin kana ngaleungitkeun hadas. Niatna teh kumaha cenah? Nawaitu rob hadasin, niat abdi ngahilangkeun hadas, min ahdasihi tina pirang-pirang hadasna mutawaldi zaman wudu tadi aya mutawadi, min ahdasihi tina pirang-pirang hadasna mutawadi. Awayanwi atawa nganiatan jalma mutawadi, awayanwi atawa nganiatan si mutawadi istibahata muftakirin, istibahata muftakirin kana nyuprih ngameunangkeun anu mikabutuh, istibahata muftakirin kana nyuprih ngameunangkeun anu mikabutuh ila wuduin kana wudu. Naon teh? Salat. Kan butuh wudu salat. Jadi nawaitu istibahatas salat. Niat abdi nyuprih ngameunangkeun salat. Nah, jadi bisa bervariasi lah niat. Nawaitu ropa hadasil asgori mangga, niat abdi ngaleungitkeun hadas alit mangga. Nawaitu istibahatas sholati mangga, niat abdi nyupri ngameunangkeun salat mangga. Dina hate nu penting ya ngamaksud. Awayanwi atau niat si mutawadi, awayanwi atau niat si mutawadi fardol wudu kana fardu wudu. Bahkan bisa niatnya kumaha nawaitu fardol wudu, geus we kitu. Niat abdi ngalaksanakeun fardu wudu bisa. Atanapi awil wudu apa kot, awil wudu atanapi kana wudu nawaitul wudu tos we kitu pakot hale bloko lakot pakot hungkul niat teh kitu we hungkul niat abi wudu tos itu juga tetap sah. Awit toharota tuh ini variasi-variasi dalam pengucapan niat ataupun dalam non praktek niat. Awit toharota atawa nawaitu toharota niat abi susuci anil hadasi tina hadas. Ngan lamun ayeuna teu diucapkeun toharohna teu diucapkeun anil hadas, pailam yakul maka lamun teu ngomong si mutawadi. Pailam yakul maka lamun teu minum yakul, pailam yakul maka lamun teu ngomong si jalma si mutawadi anil hadasi kana lapad anil hadasi. Kur kieu nawaitu toharota we hungkul henteu nawaitu toharota anil hadasi. Lam yasiha maka teu sah itu wudu, lam yasiha maka teu sah itu wudu. Sabab susuci teh kan banyak, maka susuci anil hadas kun. Lam yasiha maka teu sah itu wudu. Wa idanawa jeung di mana-mana niat si mutawaddi zaman wudu. Wa idanawa jeung di mana-mana niat si mutawaddi makana perkara yo tabaru dihitung-hitung mak, yo tabaru direken dihitung-hitung itu mak min hadihin niati tina ieu pirang-pirang niat. Wasyarroka jeung ngarejeungkeun itu si wasyarroka jeung ngarejeungkeun itu si mutawadi mahu sartana wudu, mahu sartana wudu niata tanadzupin kana niat bebersih,
Niata tanazupin karena niat bebersih. Habis teh lalu dok contohnya teh sambil bebersih niat wudu sambil naon bebersih tenan naon. Awi ta'aw tabarrudin atawa ngalap tiis. Aw tabarrudin atawa ngalap tiis. Aduh naon hareudang. Ieu teh euy hayang tiis. Nah, aw tabarrudin atawa ngalap tiis. Hayang tiis wudu wudu padahal gaduh wudu. Tapi wudu deui. Tenan naon nya. Urang wudu niat wudu bari niat hayang niiskeun salira. Itu soha makasah naon wudu na itu mutawadi. Soha makasah naon wudu na mutawadi. Nu kahiji farduna wudu teh niat. Wasani jeung ari nu kaduana. Goslu jami'il wajhi eta ngumbah sakabeh rarai. Goslu jami'il wajhi eta ngumbah sakabeh rarai. Wahaduhu jeung ari batasanana itu wajah. Wahaduhu jeung ari batasanana itu wajah. Naonana tulan panjangna. Naonana tulan panjangna. Pai panjang mah tiluhur ka handap. Mana tanu ngaran beungeut teh. Tiluhur ka handap teh batasanana. Maeta perkara. Maeta perkara bayana mana biti sya'ri ra'si. Bayana mana biti sya'ri ra'si tetep mah antara pirang-pirang tempat jadina rambut sirah. Bayana mana biti sya'ri ra'si antara pirang-pirang tempat jadina rambut sirah. Tempat jadi rambut sirah mana? Cabak masing-masing. Nah, iya naon? Naon ngaranna teh ieu teh bulu ieu. Nah, ieu tempat jadi mimiti sirah. Nah, ieu dari mulai ieu kudu kakumah. Sabab ieu termasuk naon wajah. Hati-hatinya ieu na ieu ti dieu. Ulah ayeuna kuraina tina tarang hungkul. Aduh, sok seueur aya murang kalih mah. Udah teh. Tapi teu kakumah jeung ieu na. Nah, ieu termasuk naon wajah. Goliban dina galib-galibna kaprahe rata-ratana. Ai tungtungna di mana? Wa akhirillah yani lihyani atana pilah yani jeung dina tungtung rahang dua. Jeung dina tungtung rahang dua. Iya. Ieu ta tungtung rahang dua. Nah, ini ge harus sampai ka dieu wudu teh. Ieu mah ulah kursak ieu sampai gado tapi hanapeun gado. Ieu rahang ini termasuk naon wajah kudu kakumah kade. Lamun teu kakumah ieu henteu sah wuduna saumur-umur. Wa huma jeung ari itulah yaeni. Wa huma jeung ari itulah yaeni al udmani eta dua tulang. Al udmani eta dua tulang aladani anu yan butuh jadi. Yan butuh jadi alaihima dina luhureun itu aladani. Alaihima dina luhureun itu aladani naon alasnanu pirang-pirang wawas. Naon alasnanu pirang-pirang huntu wawas asupla anu behanap. Asupla anu behanap tuh ieu kan tempat jadina. Ini yuk. Tempat jadina wawas behanap. Yajtami'u anu kumpul. Yajtami'u anu kumpul naon makdamuha hareupna itu lazani. Naon makdamuha hareupna itu al-lazani. Fidzaqoni dina gado. Oh, gado kumpul di dia kan dina gado, fidzaqoni dina gado. Wa muakhiruhuma jeung tukangna tadi mah hareupna wa muakhiruhuma jeung tukangna itu al-lazani. Fil uduni dina ceuli. Wa muakhiruhuma jeung tukangna itu naon? Aladani fil uduni dina ceuli. Tah berarti dia nepikeun ka dieu kan tah? Rahang. Nah ini termasuk naon? Naon ngaranna? Wajah, mata kudu kakumah. Kumaha ari ngaran beungeut ti sisi ka sisi. Dieu mah ngaran beungeut ti luhur ka handap, panjangna. Lebarna kumaha? Wahadu jeung ari batasan wajah. Wahadu jeung ari batasan wajah. Naonana ardon rubakna. Naonana ardon rubakna lebarna. Ma eta perkara bainal uduna ini tetep ma antara dua ceuli. Nah, lamun ayeuna sisi mah antara dua ceuli. Tinggal we ceuli, tungtung ceuli tah. Singka kumah berarti tah pepentil ceuli. Katu jeung kenca. Wa idakana jeung di mana-mana bukti. Kumaha cenah aya tompel. Dina wajana
Waidakana jeung di mana-mana bukti alal waji eta tetep dina luhureun wajah naon syarun bulu. Naon sarun buru hopi pun anu ipis itu syarun. Au kasipun atanapi anu kandel. Nya cara naon ayeuna lain teu kudu aya tompe. Janggot dina luhureun wajah panan janggot itu. Aya nu ipis janggot anu kandel atanapi godeg, atanapi halis, aya nu kandel nu ipis. Itu kan bulu-bulu dina luhureun wajah urang. Wajaba maka wajib. Wajaba maka wajib naon isolul mai nepina nganepikeun cai. Naon isolul ma'i nganepikeun cai wajib kudu nepi eta cai ilahi kana itu sya'run ma'al basaroti ilahi kana itu sya'run ma'al basaroti sartana kulit ma'al basaroti sartana kulit alati anu tahtahu tetep alati sahanapeun sya'run tahtahu tetep alati sahanapeun sya'run. Jadi si cai kudu nepi kana eta rambut godeg naon deui bulu irung contohna atarapi naon deui non godeg janggot tompe jeung kudu nepi ka jero-jerona kudu nepi kana kulit jeroeunana kade kana kulitna kudu nepi dina jeroeun godeg jeroeun janggot ngan aya ngan wa amma lihiyatu rajuli jeung anapun ari janggot lalaki wa amma lihiyatu rajuli jeung anapun ari janggotna lalaki al kasifatu anu kandel itu lihiyah. Ieu mah kandelna teh kacida. Ieu mah syehnya. Al kasifatu anu kandel itu liyah bi alam yaro gambaran yen teu ningali. Bi alam yaro gambaran yen teu ningali. Saha al mukhatabu jalma nu dicaritaan. Saha mukhatabu jalma anu diajak berbicara, dicaritaan. Basyarataha kana kulitna itu lihiyah. Basyarataha kana kulitna itu lihiyah. Kulantaran ayeuna naon godeg atanapi janggotna teh kandel sehingga orang teu bisa nempok kana gadona da katutupan ku janggot. Fayajibu maka wajib naon isolul mai nganepikeun cai. Naon isolul mai nganepikeun cai li basyaratiha kana kulitna itu bener eta sanes min holalihanya bi alam yaro gambaran yen teu ningali sahal mukhatabu jalma nu dipituturan basyarata kana kulitna itu liyah min kholaliha tina sela-sela na lihiyah ai janggot kuring we carang katingali keneh wajib ka kumaha kulitna min kholaliha tina sela-sela na lihiyah payakpi maka cukup naon goslu dohiriha ngumbah luarna itu lihiyah. Paya kakumah we janggotna anu kandel pisan mah sakila teka ciri lamun keur ngobrol teka ciri ari ieu mah kan masih ipis kudu kakumah jeung kulitna. Bihilapil khopipati kalawan berbeda jeung jenggot anu ipis. Bihilapil khopipati kalawan beda jeung janggot nu ipis. Wahya jeung ari itu khopipah ma eta perkara yaro ningali ma eta jangot yaro ningali sa'al mukhatabu jalma nu dipituturan lawan bicara basyarataha kana kulitna itu ma payajibu maka wajib ari kulit nu ipis manuk ari jangot nu ipis kira-kira katingali keneh gadona tuh masih jangot ipis payajibu maka wajib naon isolul mai nganepikeun cai li basyaratiha kana kulitna itu ma atanapi khopipah li basyaratiha kana kulitna itu ma atanapi khopipah wajib nepi kana kulitna wa bi khilafil hiyatim ra'atin kumaya amun awewe janggotan ya wa bi khilafil hiyatim ra'atin jeung kalawan berbeda janggot awewe wa bi khilafi ini hati-hati Pak kalau ada misalkan cewek di sana yang berjenggot wa bi khilafil hiyatim ra'atin jeung kalawan berbeda jeung jenggot awewe wa hungsa jeung wandu ari wandu teh wandu gaduh jenis kelamin dua payajibu maka wajib naon isolul mai nganepikeun cai li basyaratihima kana kulitna itu mar'ah jeung hungsa li basyaratihima kana kulitna itu mar'ah jeung hungsa walau kasupa sok sanajan kandel walau kasupa sok sanajan kandel itu lihiyah imro'ah wa hungsa
erek kandel erek ayeuna nepikeun kana susu misalkan janggotna kandel nepikeun kahalangan gado tetap kulantaran awewe sementara awewe itu ayeuna naon secara kudratna itu jarang janggotan maka ayeuna lamun janggotan teh wajib nepikeun ka kulitna kakumbah wala buda jeung teu meunang teh eta maujud wala buda jeung teu meunang teh eta maujud lamun singkat mah wala buda jeung wajib teu meunang teh naon wala buda jeung teu meunang teh eta maujud ma'agos lil wajhi sarta ngumbah rarai ma'agos lil wajhi sarta ngumbah rarai min gosli juj'in wajib naon min gosli juj'in tina ngumbah sajuj minar rosi tina mastaka kudu kakumbah ieu mastaka nage pas ngumbah rarai teh tuh nya war rokobati jeung punduk oge aduh punduk oge kudu kakumbah tingali searching Habib Umar wuduna kumaha ari Habib Umar teh gambaran Rasul ayeuna masih kena jumeneng nah ngumbah kieu wuduna teh tah ti luhur jadi si rambut ge kakumbah tuh eta teh dikieukeun si punduk oge oh itu alus tuh warokobati jeung pundukna wa matah tadzakoni jeung wa ma jeung perkara anggahota tahta dakoni tetep mah sahandapeun gado tahta dakoni tetep mah sahandapeun gado ieu oge dikumaha kieu tingali we Habib Umar percis ieu wudu nu dipraktekkeun ku Habib Umar Yaman tuh wudu teh jadi kieu nya le ti luhur set dikieukeun sing rata ka sisi ti luhur tina naon rambut oh langsung ieu dikieukeun ieu dikana punukeun gitu nah itu wudu yang paling bagus wasalisu salit deui we tah nepikeun kana farduna wungkul sunah nangke wasalisu jeung ari nu katiluna goslul yadaini eta ngumbah dua panangan goslul yadaini eta ngumbah dua panangan ilal mirfaqaini sarta dua sikuna ila didinya bimana ma'a ilal mirfaqaini sarta siku dua na sanes dugi ka tapi naon sarta jadi siku nage kudu kakumah tah kudu beh dieu atuh wudu teh kudu nepikeun ka dieu tah kudu kakumah sikuna ulah nepikeun kana siku tapi sarta sikuna kudu kakum pailam yakun kudu leuwihan nya pailam yakun maka lamun teu bukti lahu eta tetep pikeun si mutawaddi zaman wudu lahu eta tetep pikeun si mutawaddi naon mirfaqoni dua siku kumaha lamun zaman eueuh sikuan naon mirfaqoni dua siku utubiro maka direken naon qadruhuma saukuran itu mirfaqoni kira-kirakeun we lah naon qadruhuma saukuran itu mirfaqoni jelema buntung eueuh sikuan berarti nepikeun kana kelek tah da saukuran siku sakitu wajibu jeung wajib naon goslu mangumbah perkara alal yadaini tetep mah saluhureun dua panangan alal yadaini tetep mah saluhureun dua panangan mbak bilih aya daging jadi jika ada daging jadi nya aya daging jadi pameget mah gaduh daging jadi ayeuna mah aya daging jadi nate dina luhureun panangan min sa'rin nya tina misalkeun tak bertulang teh min sa'rin nyatana rambut min sa'rin nyatana rambut wasil atin ejeng pepentol daging jadi garis miring daging jadi wasil atin jeung pepentol dalam kurung atanapi daging jadi kutil pepentol teh kutil daging jadi tulis besok mah bisa ngajelaskeun wasil atin jeung pepentol kulit naon kutil daging jadi dina luhur leungeun teh aya daging jadi atanapi aya kutil atanapi aya naon ayeuna rambut aya tompel teh cek tadi mah itu wajib oge kakum bah wa usbuin kumaha ayeuna si jadu si ieu dengan si Rohit naon si Tikrosan teh dina film jadu wa usbu kan aya 11 ramona jempolna aya 3 wa usbuin jaidatin wa usbuin jeung pirang-pirang ramo jaidatin kajamanan teu mangpi wa usbuin
jaidatin jeung pirang-pirang ramo anu tambah. Oh. Ramona aya seueur. Eta ge kudu moal di kumaha hiji mah da kudu di kumaha kade sadayana. Wadopirin jeung pirang-pirang kuku. Kukuna paranjang ge kudu kakumbah. Wajibu jeung wajib naon ijalatu mah ngaleungitkeun perkara. Wajibu jeung wajib naon ijalatu mah ngaleungitkeun perkara tah-taha tetep mah sahandapeun adopir. Tah-taha tetep mah sahandapeun adopir. Ningali lihat dia di bawah-bawah kuku itu banyak naon. Nu hararideng itu wajib dihilangkan. Sebelum wudu itu wajib dihilangkannya dicokelan. Min wasahin nyatana kokotor. Min wasahin nyatana kokotor. Yamnau anu nyegah. Hasna damang hasna. Aya kene cengkat. Yamnau anu nyegah itu wasah usulal mai kana nepina cai. Usulal mai kana nepina cai ilahi kana itu mak sakira-kira ngahalangan pan pasti kokotor teh mah tak pocelan heula sampai wudu teh sunat ngumbah leungeun pocelan heula kokotor teh. Kumaha heula nya pabaliut jeung kesang garing pan kumbah heula. Warobiu jeung ari nu kaopatna salit deui geuningan. Warobiu jeung ari nu kaopatna mashuba di roksi. Eta ngusap sawareh tina mastaka. Mashuba di roksi eta ngusap sawareh tina mastaka. Mindakarin. Ti lalaki au ungsa atanapi ti awewe au hungsa atanapi ti wandu. Sadayana wajib ngusap sawareh mastaka. Mastaka nanya sanes rambut tapi mastaka da karunya nu botak. Au masuba di sya'rin atawa ngusap sawareh rambut. Kumaha lamun ayeuna mastakana aya rambutan nya arurang ayeuna aya rambutan au masuba di sya'rin atawa ngusap sawareh rambut usap rambutna ngan eta rambutna kade emang upi nu panjang ulah ayeuna ngusap anu luareun wajah fi haddir roksi tuh ngusap rambutna teh fi haddir roksi tuh eta referensina anu aya dina batasan sirah fi haddir roksi nu aya dina batasan sirah. Rambut anu diusapna teh ulah rambut anu pas anu dina tongong tapi rambut anu lamun dirumbaikeun teh masih aya dina batasan sirahna gitu. Terus sama upi tungtungna rambut kan panjang terus gitu tapi rambut anu batasan sirahna. Fi haddir roksi bahasana nya wala tuta'ayyanu jeung teu ditangtukeun naon alyadu leungeun wala tuta'ayyanu jeung teu ditangtukeun naon alyadu leungeun dilemasi pikeun nya pikeun naon ngusap eta mah rek leungeun kencai ku katuh pek wae lah. Bal ya juju balik ta meunang itu mashu bal ya juju balik ta meunang itu mashu bi khorqatin kalawan lamak bi khorqatin kalawan lamak bahkan meunang aduh cenah saya mah naon ayeuna teh anti air maka kulamak ngok banget. Wa ghairi ma jeung salianti khorqah rek kulamak dilapna mangga. Walau gosala jeung lamun ngumbah. Kumaha ayeuna mah lain diusap mastakana teh tapi di banyur dikumbah. Walau gosala jeung lamun dikumbah walau gosala jeung lamun ngumbah si mutawaddi. Walau gosala jeung lamun ngumbah si mutawaddi zaman wudu ro sahu kana mastakana mutawaddi. Ro sahu kana mastakana mutawaddi badla masiha kalawan gaganti ngusap badla mashiha kalawan gaganti ngusap itu ngusap masiha itu teh hanya badla mashiha kalawan gaganti ngusap itu roksu badla mashiha kalawan ngagantian ngusap itu roksu teu diusap aya mastaka tapi di banyur di diawuran cai jaja maka menang itu goslu cacak-cacak diusap menang komo dikumbah jaja maka menang itu goslu walau wadoa jeung lamun nyimpen si jalma ina mah teu diusap aya diusap makan kieu nya sap begitu ieu mah teu diusap tapi kieu ya tet gitu nyimpen hungkul panangan nyimpen panangan baseuh kieu tos walau wadoa jeung lamun nyimpen menang eta oge walau wadoa jeung lamun nyimpen si mutawaddi zaman wudu ya dahu kana pananganna mutawaddi ya dahu kana pananganna mutawaddi al mablulata anu dibaseuhan itu yad al mablulata anu dibaseuhan itu yad walam yuharrik barina henteu ngagerak-gerak si mutawaddi walam yuharrik barina teu ngagerak-gerak si mutawaddi
Ha kana itu yad. Ha kana itu yad. Tadi gerak-gerakkeun, tadi usap-usap. Tapi ditempelkan saja lengan basahna. Jaja maka menang itu wada'u. Wadoa teh jaja maka menang itu wadu menang gitu oge. Jadi ek dikumbah mangga, ek diusap mangga, ek diteunenan cai baseuh tek gitu oge mang. Ya. Wal khamisu jeung ari anu kalimana. Goslur rijlaini eta ngumbah dua sampean. Goslur rijlaini dikasrohkeun rona. Goslur rijlaini eta ngumbah dua sampean. Ma'al ka'baini sarta mumuncangan dua. Ma'al ka'baini sarta mumuncangan dua nana. Uduk aku mah ilam yakun lamun tebukti saha al mutawaddi ujalmi anu wudu. Labisan eta anu make lil khupaini kana dua muzah. Lamun teu make sapatu, lamun teu make kaos kaki, lamun teu make mujah, dua mujah. Ai mujah teh sapatu kaos kaki tina kulit gitu. Itu mujah. Di India mah masih aya, sok diarango ku huruj. Tinggal we hurujnya. Lain dipake nasirah. Tapi jang naon ayeuna kaos kaki gitu tina kulit itu mujah. Nah, lamun teu make mujah maka kudu kakumbah eta nepikeun kamu muncangan. Kumaha lamun make mujah? Pa ing kana maka lamun bukti itu mutawadi. Ai ngaku mujah makan moal tembus cai. Pa ing kana maka lamun bukti itu si mutawadi la bisahuma. La bisahuma eta anu make kana itu hupen. La bisahuma eta anu make kana hupen. Ya ayeuna mah si jalma teh make mujah, make kaos kaki tina kulit ya. Wajaba maka wajib alaihi ka itu si mutawaddi. Wajaba maka wajib alaihi ka si mutawaddi naon masul hupaini ngusap dua mujah. Naon masul hupaini ngusap dua mujah. Jadi cukup mujahna teh diusap. Kumaha lamun ek di udar atuh leuwih alus. Au goslur rijlaini atawa ngumbah dua sukuna. Udar heula berarti mujahan. Au goslur rijlaini atau ngumbah dua sukuna. Wayajibu jeung wajib sarwanya kumaha aya daging jadi dina suku. Wayajibu jeung wajib atau aya buluan tompel. Wajibu jeung wajib naon goslu mangumbah perkara alaihi ma tetep ma dina luhureun rijlen. Alaihi ma ari ala teh istilah luhureun. Paukoknya alaihi ma tetep ma saluhureun dina luhureun itu rijlen. Min syarin nyatana bulu aya buluan ye dina luhureun dampal sampean teh wasil atin ejeng aina pepentol daging jadi kutil dan lain-lain. Wa usbuin jaidatin ejeng pirang-pirang ramuan tambah jempolnya jempol semua aya tambah jempol ya. Wa usbuin jaidatin ejeng pirang-pirang ayeuna wa usbuin pirang-pirang ramuan anu tambah. Kama barina tetep sapertoskeun katerangan sabako narima ti heula itu mah. Sabako narima teh pilih ini dina masalah dua leungeun. Tadi oge kan anu aya tompel atanapi daging jadi dina dua leungeun kudu kakum bah sarua dina luhureun dua suku ge. Terakhir wasadisu jeung ari nu pangsadis-sadisna. Wasadisu jeung ari nomor kagenep atartibu eta tartib. Wasadisu jeung ari nu kagenep atartibu eta tartib pil wudu dina wudu. Kade wudu teh ulah ngumah suku heula. Kudu tartib. Naon teh alama tuh. Atartibu eta tartib wudu dina wudu alama bari netepan kana perkara. Alama bari netepan kana perkara ya alal wajib tegasna mah bari netepan kana jalan. Tata cara atuh jalan teh. Ala di anu dakarna nyaritakeun kami. Dakarna nyaritakeun kami hukana itu ala disa kumaha nu bieu dicaritakeun we. Dimulai ngumah wajah bari niat. Ngusap aya ngumah ayeuna panangan, ngusap sirah, ngubah suku. Fi addil furudi dina bilangan pirang-pirang fardu nu bieu. Dakarna nyaritakeun kami hukana aladi fi adil purudi dina bilangan pirang-pirang kaparduan. Kumaha poho yeuh poho euy. Kalang ngumah suku heula. Nah wudu teh kalang ngumah suku heula. Palawan nasia maka lamun poho si mutawadi. Palawan nasia maka lamun hilap poho lupa. Teingat si mutawadi atartiba kana tartib lam yakfi maka teu cukup itu wudu. Maka wuduna teu cukup. Teu cukup naon maksudna? Teu sah wuduna wajib uihan deui. Walai lam yakfi maka teu cukup itu wudu.
walau gosala jeung lamun ngumbah saha arbaatun opat jalma saha arbaatun opat jalma opatan doahu kana pirang-pirang anggahotana si mutawadi doahu kana pirang-pirang anggahotana si mutawadi dapatan kalawan sakaligus wahidatan anu sabalikan bidnihi kalawan idina si mutawadi bidnihi kalawan idina mutawadi irtapa maka leungit naon hadatsu wajihi hadas wajahna si mutawadi pakot hale bloko pakot hungkul opat jalma ngumbah kana anggotana wudu maka anu kakumbah teh wajahna hungkul tinggal nuluykeun sajana wa sunanuhu wallahu alam kantun kasunahan tentang wudu mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.